Moy, Moy, Moy. Naon Sep? Ini ceper anjir euy. Goblok begini teh parah eta budak euy. Naku naon si Ceper? Anjing kolot masih disiksa eta pantau di talapung anjir aing mun teu ngalok keur leumpang keur liwat. Anjir naon eta pantau? Dijajak atau pantau WC anjir. Hayang naon cenah? Ting hayang kawin, ting hayang naon si goblok teh. Cigana mah keur ieu cigana birahina euy. Keur men tuh. Ai si teh manya men sudah awe-awe. Naon atuh kan? Kayak hayang cigana mah euy. Aku siapa harus gitu teh. Geus ke mun liwat ya. Orang pegat orang pepegahan anjing ngerakeun mah nya kayak disangka di pepegahan ku urang kolotna anjing. Nyaho atuh ke urang kapopo teu balik naon da. Apalna naon pan? Oh gitu. Itu aja lewat. Goblok boga kolot teh. Hayang motor ieu kota teh dipangbelikeun. Aya batur mah meuli setum, meuli kapal, meuli kareta ge dipangbelikeun. Urang mah hayang motor butut ge aduh kota teh dipangbelikeun. Heeh aing kuat ka amek aduh. Mun asa hayang kumaha mah. Tadi mana kali? Naon? Tadi kali heula sia teh. Iya ket. Si makan ae sia teh. Naon rek naon? Yeh. Ai bade mah ambi makan ku naon aing keur di jalan ampi rek kasabet ku ieu pantau WC kehet. Heeh si teh. Da hayang apal oge da moal mere bantuan. Heeh kunaon sia teh kunaon? Mere bantuan emang aing teh pegawai desa sembako koplok sia teh. Aing mah sebagai babaturan ngabejang lah kitu ka kolot mah sia teh. Aku mah aing we ngurup-ngurup aing. Ya anjing jadi kitu. Ganggu urusan aing mesti di kituan nih. Sugan aing boga solusi. Nah gitu. Siapa pepelege gitu ku aing dibabuk tapi kamana si aing amak mah ieu lain seurik kehet. Si hayang naon sia teh? Aing Hayang naon? Per hayang naon mikir kanonyokan panto ka inung. naon sugu. Ngadat. Sep ngadatnya. Ku aing di karungan deui sia goblok. Si hayang naon sebetulnya sok ngomong. Oh iya. Sok ngomong sih teh ulah Sok tenang santai kalem teu ngomong emosi kalem. Kalem. Tenang ye sia teh. Sok buru. Iya mah urang teh tuh ada hayang ciga batur kitu gegeleungan ka itu ka dieu. Gegeleungan naon maksudna sia teh? Make Hayang lori kitu lori. lain urang teh hayang maju ka itu ka dieu kitu. Pan biasa ti imah maju ka dieu atuh. Lain pan ayeuna keur usum na roda 2 gitu. Heeh. Apal meureun ayeuna. Oh, mana hayang roda kampret. Hayang tina awi teh ya. Lain pan ayeuna keur zaman modern atuh batu mah kuat ka grung. Ces ai urang ukur kieu we. Oh, Lompangan. hayang motor meureun nya. Hayang motor. Hayang motor maneh. Heeh eta ning Ya. apal. Ngerti. Nah naon age kudu ngukur ka kujur lamun kolot keur eueuh. Tong dipaksakeun kolot lain hayang lain teh hayang ngusahakeun ka anak pangmelikeun motor. Geus ya maneh keur maneh ge can bisa kana motor na oge atuh nyewa heula, ngarental heula, diajar heula. Jadi engke geus maneh boga motor sorangan oge. Moal ruksak bener teh moy. Bener teh kitu. Ada urang hayang atuh geus teu kuat ngali batur. Geus aing buka ide ya mun dek ngagugu mun teu ku aing di kalungan. Dengikeun matak dengikeun. Tapi naon ieu idena? Cicing lah dengekeun atuh ku aing. Sial nih greget ya aing ya. Ya kekerot aing tuh. Tuh, kekerot ya. Kan maneh can bisa kana motor mah geus nginjem heula anu si Oman itu tuh. Tah, mau can indit si Oman tah. Heh. Motor teh teh motor jadul. Tapi hari eta motor maju keneh henteu. Mundur hasilnya maju atuh. Erek nyewa ukur murah 20.000. Tapi bener Kan nya keur gitu. keur diajar wae mah nya. Heeh, Jadi urang ke lamun boga teh langsung moal ti berubat barebeut bareula. oh eta ning kapikir sia kitu atuh. Juk tepungan si Oman. Atunya orang nepungan oleh si Oman nya. Geus geus panggil si Oman. Pejakeun cek urang gitu. Siap. Bawa ka dia motorna. Ayo nya. Ayo. Aduh si Ceper. Banyak. Ngomong jeung ceper mah nya jadi batuk bau gitu anjing. Ade ambisi ieu alergi Penyakit naon aya kitu mun menular kitu? kapur biasa nama. Setan anjing mah nya goblok kapur. Tuh, antepun. Nah, ini orang darah ya darah. Lain keur kieu bingung pisaheun ongko.
Motor boga motor 2 tak. Bingung eueuh oli sampiangan. Suganjo atuh kitu tanggung nyewa urang teh nya. Bagja. Heeh, aing. Man kernaon? Ya wer. Wah, Kenaon? biasa panai urang mah kieu we, pan ieu mawa motor Skojo atuh ieu teh motoran teh. Ieu teh maju keneh motor teh. Ye, maneh mah tingali atuh tadina maneh apa karbu? Oh. Karbu lagi atuh masih kena orsini ya marukan teh. Bisa keneh hurung itu. Aing ngomong sok lalawara teh. Pokona masih kojo ieu mah per. Maneh lagi mau ka mana-mana ge. Tocer atuh. Bisa ieu lamun dipake ka Gunung Gurangrang. Tong Gunung Burangrang sakitu gedena per. Maneh bisa rek ka Dubai. Make motor ieu mah bisa per. Waduh, berarti alus keneh ya motor. euy. Atuh lalawara teh maneh teh. Urang euy sabenerna mah urang ge hayang motor teh tuh. Oh maneh teh hayang motor maneh teh. Han bapak urangna can boga duit. Man, ieu bisa teh motor ieu kurang disewa. Maneh mah per. Kabeneran pisan atuhnya bisa sih teh. Waduh, kurang we atuh ieu motor sewa lah sapoe 2 poe 2 tahun mah. Rek disewa ku maneh. Eureuk. Sok bayar rek disewa mah. Nah atuh ulah 2 tahun teuing atuh nya minimal saminggu paling tidak 2 tahun mah lila teuing atuh. Lah tenan naon sok we. Tapi ke heula per. Soalna maneh wani moal ieu kana harga. Da soalna si Kojo mah limited edition atuh. Lamun urang naruh harga misalkan 50.000 wani henteu maneh. Atuh 50 mah euy mahal teuing jabading aya mah bensin mahal. 20 lah. Aduh. Geus lah. Baik kurang dibayar tah 2 poeun. 50.000 tah. Oh iya 2 poin ieu. 2 poeun. Sok bae lah aing bubuhan ka maneh sok bae bawa motorna. Kurang ieu pake diajarnya. Sok bae bawa motorna sok pake. Juk buru sing ieu lah sing tere bisa maneh diajarnya. Nya. Juk. Ayo Mang Omannya. Siap sok. Oman, ya. Jam sok. Per. Aing power teh aing masih eta we sih omongan ditanggung keram-keramkan gitu teh atuh anjir. Banjir. Tinggal eta. Oh iya, wah. Weh. Per. Si tuane eta anjir. Per. Gagahnya. Urus keneh. Mana? Ada gagahnya ada. Lain ngomong-ngomong mana tadi itu didorong we. Tadi mah dicobaan kurang didorong we kieu. Pede maju alus sorana aduh. Apa gitu man cek aing ge ngomong didorong. Resep ieu kana motor resep. Wah aslina atuh resep pisan urang duh ban ka. Ya. Ai kolot ku naon mata kita mere motor maneh meuli oge. Da bener mikir, siap ieu wae ge nyewa maneh. Didorong mungkul kumaha boga motor sorangan sia teh. Panu penting mah maju, Mang. Heueuh, kewajiban motor teh kudu ditumpakan sia teh. Sok diajar tumpak lur. Loh, pokoknya Bang banyak. Ingin pada haur jeung gagah. Tuh. Ari ieu keur naon Mang ieu? Tah. Halus tinggalnya. Bang. Ada lama motor teh yang kieu. Motor teh yang kieu. Hayang nu kieu mah ieu bogoh pisan kana ieu motor tuh. Ieu boros sebetulnya mah per nu kieu mah euy. Tapi rada raos, Pet. Heeh, boros raos teh ya. Tapi ieu mah tenaga anak kenceng. Kurang dipake tadi na purunan. Oh, kenceng bener. Ditumpakan teh. Henteu didorong. Da atuh can bisa bener sok Soalnya itu zaman motor ini juga rongsok kieu. Pada klasik kita menurut itu. Heeh, klasik. Per, urang ngajaran orang menang mah. Oh, tuh Per masih sewa kok eta sewa poin ya. Ieu teh 2 poe an urang
tadi nama hayang nama 2 tahun harga dibikin pek we cenah 2 poe kurang tadi berewe 50. Maneh 2 tahunan. Berarti maneh nganyuk ka dealer sia teh. Punah, goblok mah aya atuh aya nyewa 2 tahunan atuh. Pan nyewa karena ge. Da nyewa salira jating mah atuh sarua jeung ruksak kumaha ge motorna atuh. Per, bet nyewa tomboro nyewa motor, bet nyewa awewe ini ngan bisa sabuting ya Kang ya. Awas. Ayo, ajar heula. Wah, tong lila. Wah, Urang ya rek diajar deui tong lila. Mana yang bisa kana 2 tak kan ke kurang diajarkeun berarti itu yang ajar. Tapi kadenya. Heeh. Kade besi ieu, besi labu ieu. Lebar tanggung jawab ke orang urang motor butut kieu saya teh. Kurang mana heuh? Sok. Per, ka dieu rek ka mana ieu maneh? Siapa gua di dieu? Karek balik saya teh. Itu mah di dieu cuman. Tunggu ide ke mana? Sok tong lila. Aing ngoyam ka imah mana? Tadi nah yang ngompol heula urang teh. Ngompol jadi nyawa saya ada juga marmot atuh. Jangan. Rongsok. Rongsok, rongsok. Rongsok. Rongsok, rongsok. Rongsok. Rongsok, rongsok. Rongsok. Mana tuh dia udah teuing ya. Iya, goblok situ mah motor juga mah kuda gitu atuh. Nah, hipu atuh. Dah ibu kita gitu teuing atuh. Ayo kita ini kalau lo kan. Motor nama kawan itu. Oh. Ini kalau mah. Ini ajaran mah, kita siapa lawan? Kalau reksakan malah jauh deh ini. Mau dorong lagi Korea main. Wah ide tuh. Siapa nggak ulang gitu kebiasaan sama adat kebiasaan teh nggak ulang-ulang gitu cuma jauh dia. Moy. Kurang mah Korea mah ada dorong jauh-jauh itu beda lemur atau jeung beda RW deh. Da eta ngajaranna jauh-jauh teuing sih mah atuh da. Sekarang teh mau kieu set. Aing Korea mah aing sudi aing kajenteng naik angkot aing. Terus kumaha tuh ya Korea mah aing ngempek we. Terus ieu motor kumaha tuh set? Kilo lah anjir kagok teuing. Set. Kumaha deh set? Mikiran si ceper aja mikiran urang atau mikiran si ceper bro teuing ah. Tetepkeun. Geus karongsokeun lah. Loba mikir sih mah loba mikir. Wah, wah, gitu. Hah. Cek aing oge. Tuh. Rongsok, rongsok. Rongsok. Ya, Rongsok. Rongsok. Hah? Ieu. rasa cek. Nah. Rongsok, rongsok. Iya ya, Mang. Kan bersih sama Besi. Murah itu besi deh. 10.000 sih dong. 1.000 teuing itu mah tamahan nya. Salapan di mana Kang nya? Tamangan, ngurangan sih mau bodoh. Saya nurkan si ceper sih teh. Sabaraha? Iya tamang lah. Orang yang mau dorong lah, nah motor butut kieu timang we sabaraha kira-kira ya. Tuh, ya mas gitu. Kan oke. Bener ya, Cik. Serius mang ieu mah. Oke mah. Bae orang malah. Da jeung ieu lagi bae bonus tah mang ieu mah. Tapi datang aja jual kubusan mah nya. Tuh, iya. Baik langsung. Itu kan aya besian. Oh, di bawah sih. Lumayan ya
sawasin mah gitu tuh. Lamar cipik kilo madu. Ya tuh buru Mang. Lain lamar butuh teh ya. Butuh loh Pak. Jualin. Di mana mah teh? Wah, letiknya. Nggak supaya kiwe orang ajaran. Sok, angkat kutiwan kira-kira sama kiwe. 70. 70 tanpa ianya ini mau ya. 70 kilo kali 10.000. 70.000-an. Baiklah sok dibeli. Aduh, si goblok teh kamarana deh. Hei, lari lah kieu euy. Hari jeung motor teh. Goblok teh. Batok si Asep eta lebokeun jurig. Motor menilai laki kieu eta rek dipake. Sini kan teh motor batu menang nyewa. Kamarana meni harare kieu nya. Si lasun lebokeun mang cerot. Si Ceper mau ngangkat aman cek kira-kira Gampang si CPR malah mau namun kira-kira ngadato emo kamu korang kebuge ku aing ku ieu tah. gitu aman atuh baik. Sok mang buru teh bawa mang. Mana kela atuh duitna. Tuh, pokok si mang mah. Ah, 70 ya, 70. Ayo. Berapa itu Mang ya? Ya. Lumayan. Aku mau neng rokokan. Jatuh. Mata jangan kena hulu gitu. Para rusing aing. Goblok anjing. Yo. Oh iya iya. Sekarang. Pakai angel. Per. Kalau reksakeun anjir motor teh euy. Aduh. Naon Asep? Motor. Motor eta motor tadi nu nungguan deun ka sarena urang. Pae motor teh namanya. Mogok per ya nak. Keur aku teuing, gua tadi kurang cobaan lancar. Asalna mah hirup tadi nya Sepnya. Hirup di Cikalong Kolot anjir teh pae di Gusir ge. Saya teh kok aing ka bawa jok mah mungkul. Ieu jokna, Heeh. ari motorna rangkana dikamanakeun. Nah, Ditimang daripada aku ieu nya ku batur. Eta teh motor batur goblok. ada tuh apa lagi? Eta teh motor batur, nu si Oman. Ini siap lawan aku. Disebutkeun durig ya. Motor batur ditimangkeun. Eta teh nu si Oman, kumaha nu si Oman ngamak?